atawa au aklan atawa ieu musta'arlahna atawa musyabahna bisa dibuktikan ku akal wungkul henteu bisa dibuktikan ku naon ku hisi. Mana contohna ihdinas siratal mustaqim. Ihdina muga Gusti nuduhkeun ka kami as-siratal mustaqim kana jalan anu lurus. Taya jalan nu lurus di dieu teh eusi nama dinul haq. Tegasna agama agama Islam, agama anu bener. Taya lah di dieu henteu kieu ihdina dinul haq. Ihdina siratal mustaqim berarti sarua ieu ge majaz. Kunaon sebabna lantaran musyabahna musta'arna bisa dibuktikan ku akal. Mana agama urang bisa ngabuktikeun kana ayana kebenaran. Tapi ieu dinul haq henteu bisa dibuktikan ku hisi. Tah nu kieu engke disebutna nyaeta majazna majaz isti'arah tahqiqiyah. Coba takrir. Subiha dinul haq bisiratil mustaqim bijami anakula man salaka tariqan min huma naja dzukirul musyabah bih wa hudhifal musyabah wa huwa dinul ala sabilil majaz bil isti'arati tahqiqiyah nya ulah pail awas. Datar lamun majaz isti'arah tabaiyah mah tadi teh anu berjalan dina fi'il. Ya anu berjalan dina nya Allah ijarot bil fi'il itu kurang geus kalewat. Ieu mah ngaranna tahqiqiyah. Ieu menurut tadi teh Imam Yusuf as-Sakaki. Tos wallahu a'lam bishawab. Ini teu apal teh.